Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana kumaha damang nuhun upami mitra-mitra sadayana dina denget ayeuna nuju ka aya damang. Siap mitra-mitra, urang ngalajengkeun acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Yatim Piatu seri K21. Siapkeun leuteunana mitra supados rada betah rada raoseun. Kamari teh nuju nyarioskeun nyaeta Ki Gendeng anu ninggal nyaeta si Jawer sareng si Tutung. Mitra supados teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der Si Jawer jeung si Tutung nyawana geus teu katulungan. Sabab anu jadi parah basa sirahna diadukeun. Oi, itu si Jawer jeung si Tutung nah bener atau lain kitu cek gerendengna nyaeta Ki Gendeng atawa cek gerentesna Ki Gendeng. Bari kituna teh awak si Tutung diguyahkeun, barang diguyahkeun awak si Tutung ragrag tina awak si Jawer. Mari katingali panonna molotot jeung katingali getih garing dina sirahna. Aduh, bener ieu mah si Tutung jeung si Jawer. Jeung ieu geus parah nah saha anu geus maehan. Aduh, berarti Ki Jurang jeung Mang Urik oge Mang Kohok can apaleun ieu mah. Jeung sigana ieu geus rada lila kitu cek gerentesna hate Ki Gendeng. Anu saterusna Ki Gendeng gancang indit tidinya teh sirikna purat perat. Maksudna mah nyaeta rek bebeja ka Ki Jurang. Dasok sanajan rek dikuburkeun ku manehna ge moal bisa sabab manehna teu mawa pacul. Ki Gendeng dina leumpangna gagancangan. Da hayang geura nepi pang-pangna mah hayang geura ngabejakeun ka Ki Jurang. Naon anu geus kajadian ka anak buahna. Ari anu dituju teh mitra-mitra nyaeta imahna anu ayeuna dicicingan ku Jang Darma. Da pamikir Ki Gendeng pasti cenah Ki Jurang ayateun Mang Urik. Sadatangna kana panto imah Ki Gendeng terus gegeroan. Bari kituna teh ngetrok panto imah teu sirikna digedor. Tekung silila aya nu norojo tina panto imah nyaeta Aki Wahdi. Dituturkeun ku Jang Darma. Barang lol Aki Wahdi jeung Jang Darma Ki Gendeng rada ngahuleng. Pok Ki Gendeng nyarita, punten Ki,
Ari Ki Jurang aya di dieu, kitu cek Ki Gendeng. Oh, ujang tereka Ki Jurang, kitu cek Aki Wahdi. Oh, nya Ki, nya di mana ayeuna Ki Jurang? Kitu cek Ki Gendeng geus teu sabar. Oh, Ki Jurang mah tuh keur di luhur awi. Kitu cek Aki Wahdi. Bari nuduhkeun ka luhur. Atuh Ki Gendeng rada ngahulang jeung rada heraneun. Nah cenah Ki Jurang aya di luhur awi. Anu saterusna manehna ngareret ka luhur. Nyaeta kana tangkal awi anu dituduhkeun ku Aki Wahdi. Barang ret gebeg. Ki Gendeng ngagebeg reuas. Lain dikieuna jeung asa teu percaya kana tetempoanana. Kituna teh bari ngagisik panonna. Ret ditempo deui tapi anger we kitu. Panasaran manehna ngegel leungeunna karasa nyeri. Bari kituna teh Ki Gendeng mundur ka tukang. Bari nelak-nelak sirah anu nanseb tina tangkal awi. Da bener Ki Gendeng teu kapalingan kana panempona sabab manehna geus apal pisan ka Ki Jurang. Atuh ngaranna sosobatan ti baheula lain sapoe dua poe, tapi geus puluhan tahun sosobatan jeung Ki Jurang. Anu saterusna Ki Gendeng malik deui ka Ki Wahdi jeung ka Jang Darma. Anu geus turun kana buruan imah. Pok Ki Gendeng nanya, "Hei, Aki, kusaha eta sobat kuring di paehanana? Jeung saha ngaranna anu geus maehan sobat kuring?" Kitu cek Ki Gendeng bari mencrong seukeut ka Ki Wahdi. Sabab Ki Gendeng ge geus curiga. Pasti cenah anu maehan sobatna tangtuna ge ieu aki-aki peot. Lamun lain si aki-aki peot itu eta pamoalan, make jeung nuduhkeun apal, jeung lamun aya nu nandasa piraku cenah urang dinya cicingeun, piraku teu dikuburkeun, jeung ka mana awakna manya ditancepkeun ngan saukur sirahna. Ini nganggap pisan kana hulu asin cenah atawa kana hulu teri. Bari jeung geus sidik si aki eta aya di imah, nyaeta di imahna Mang Urik. Ari ngaran kuring Wahdi. Ieu murid kuring ngaranna Darma. Ari paehna si Jurang mah nyaeta kunu bogana. Lain ku kuring. Kuring mah tara maehan jelema. Tapi dicokot kunu bogana. Wajar dicokot kunu bogana. Da sabab nu bogana anu neudeuna nya dicokot ge kunu bogana. Kitu cek Aki Wahdi. Atuh Ki Gendeng mending ngaranjug. Ngadenge ngaran Aki Wahdi jeung Jang Darma. Ari keur Ki Gendeng mitra-mitra
geus teu birek deui sok sanajan karek panggih atawa karek nempo beungeutna. Ari ngaranna mapan teu sidik naunggal poe diobrolkeun. Poh ku jurang, poh ku Mang Urik, jeung ku Mang Kohok. Pan rencana salila ieu teh justru keur neangan anu ngaranna Aki Wahdi jeung Jang Darma. Anu tujuanana nyaeta rek dibinasa. Ari ayeuna anu diteteangan geus aya barijeng teu katempo Ki Jurang eueuh, Mang Urik eueuh, Mang Kohok ge eueuh. Pan teu asup akal jeung teu asup otak. Tangtuna ge jeung pasti Ki Gendeng jo langsung nuju ka Aki Wahdi. Cek Ki Gendeng moal dengan jurig nu kadeuleu, rek neangan mah nu kadeuleu we. Mimiti Ki Gendeng ngusial nafsuna. Pok Ki Gendeng nyarita, "Hoi, Wahdi, ngomong sing ceureuh sia. Urang mana anu ngaranna bogana teh? Ngaranna anu bogana teh? Hah? Ya eta anu geus maragatkeun nyawa sobat dewek. Lamun bener mah kuno bogana lain ku si laing. Tapi dewek mah curiga. Dan sobat dewek pasti dikojoran ku si laing. Montong nuding-nuding ka batur sia aki-aki peot." Kitu cek Ki Gendeng. Beungeut da mimiti eucai huntuna kakrot lirik besi atah peuleum. Ari anu bogana teh nyaeta anu nyieun bumi atawa anu nyieun bumi alam jeung pangeusina. Anu ngahirupan nyaeta nu ngahirupan dewek jeung nu ngahirupan si laing. Anu ngajadikeun tatangkalan, anu ngajadikeun bumi jeung langit, anu ngajadikeun alam dunya ngabentuk jeung anu ngarizkian ka dewek jeung ka si laing. Matak bukakeun atuh euy. Bukakeun ati teh. Bukakeun ati si laing teh. Lain ngan saukur dipake dendam, ngan saukur dipake dengki. Dipake dengki ka sasama. Si laing mah jajauheun ibadah kanu nyieun si laing. Si laing mah geus teu apal. Geus teu apal kanu nyieun si laing. Kanu musik malikeun si laing. Nah si laing teu sadar. Bubrag alam dunya teh dijieun ku saha. Cik atuh. Da si laing teh manusa. Intina manusia awal nama bersih. Nah hari siang geus cebrog. Hate hideung lestreng leuwih-leuwih ti areng. Dina pikiran si laing hayang hianat. Dina pikiran si laing hayang dalaka. Cecep cuak ka sasama hirup. Kitu cek Aki Wahdi. Atuh dikitukeun mah Ki Gendeng nafsu ngaku kudug ambarahna teu kawadahan. Edan sia Wahdi, edan gelo. Geus teu eling sia mah. Ai Wahdi, montong lo bangga bacot.
Geus pogo si anu mahan sobat aing, hah? Da kuduna during kanu sejen konyuk. Dasar sia manusia koplok kitu cek Ki Gendeng. Oh, dewek mah euy ngan saukur jalan. Ari anu nyabut nyawa sobat si laing mah lain dewek mah teu bisa jeung dewek mah teu pisan-pisan kudu nyabut nyawa. Pancek dewek tadi kumaha, dewek mah teu bisa nyabut da dewek mah tembelak. Dewek mah teu boga nyawa, gablek ge henteu. Teu, dewek mah teu gablek nyawa. Kitu cek Aki Wahdi. Atuh Ki Gendeng nafsuna geus teu kawawa. Kitu nate ngancleng ka hareupeun Aki Wahdi. Ningali Ki Gendeng luncat, Jang Darma teu cicingeun celeng ka hareupeun Aki Wahdi. Bari pop Jang Darma nyarita, Aki, sauyos ieu Ki Gendeng bade ku abdi hoyong latihan. Kitu cek Jang Darma. Nya sok jalu rek latihan mah. Pek, kitu cek Aki Wahdi. Atuh Ki Gendeng pake nafsu. Cek pamikir manehna asa dilonyeng ku pangkat bebenjit. Pan manehna teh hiji jawara anu geus kahot. Teu pantos rek disinghareupan ku budak bau cikur. Hei, bebenjit edan. Asisi sia teh. Asisi. Bisi kasabrot getih. Kitu cek Ki Gendeng. Kituna teh bari molotot ka Jang Darma. Aduh Mamang, sameme Mamang tarung sareng Aki Wahdi, abdi hoyong latihan heula sareng Mamang. Kitu cek Jang Darma. Edan, ieu bebenjit ari sia eling teu koplok. Asisi sia. Kitu cek Ki Gendeng nafsuna beuki ngabulai. Ale Mamang, abdi mah hoyong dilatih heula ku Mamang. Pamitos dilatih Mamangga abdi bade ka sisi. Kitu cek Jang Darma. Urang ajar. Kitu cek Ki Gendeng. Bari kituna teh Ki Gendeng ngaheumbatkeun peureupna. Maksudna mah rek ninggang sirah Jang Darma. Peureupna nu badag tur beuleud. Ngahiung bangbaraan. Tapi Jang Darma sakilat narik kuda-kudana ka tukang saeutik. Euklas. Barep Ki Gendeng ngageblos nolonjong. Awak Ki Gendeng nolonjong kabawa ku tanagana sorangan. Aduh, awas Mamang, awas bili gebis. Katambi taneuna teuas. Kitu cek Jang Darma. Ngadenge kitu Ki Gendeng siga anu kalap. Asa dilonyeng ku bebenjit bau cikur. Edan, anak jurig bawa sia mah.
Anak jurik sia Dharma, lain anak manusia. Kitu cek Ki Gendeng. Untuk nak kakraut menilai nu kadengena. Abdi masli mamang anak jalmi sanes anak jurik. Pame jurik mah atuh moal katinggal. Sareng aya nage dinu poek. Sepetos mamang tah jurik. Kitu cek Jang Dharma bari merong kaki Gendeng. Uwasia we kunyuk, uwasia. Rek anak jelema, rek anak monyet, rek anak kuntul. Rasakeun sia. Kituna teh Ki Gendeng bari luncat. Sukuna ngalayang rek ngajejek sirah Jang Dharma dina jurus monyet pindah. Tapi Jang Dharma rikat jingkrak ka tukang. Bari rek ngetik mumuncangan suku Ki Gendeng dina jurus orai macok. Tapi Ki Gendeng surti kana pibahayaeun. Rikat Ki Gendeng ngacuralitkeun awakna dina jurus monyet mabur. Tapi ku Jang Dharma gancang disusul tepus ku pereupna anu bangbaraan dina jurus kalau ngampi. Yuk. Koak. Ki Gendeng ngakoak. Bari awakna ngagebru kana taneuh. Cungcurunganana nenggal pisan kana taneuh teuas. Ki Gendeng cengir siga monyet keur nyeri huntu. Aduh, kunaon mamang make nyengir nyeri waos mamang teh. Kitu cek Jang Dharma. Raja, aduh ya bujur, bujur jadi cungcur, aduh diliduk ya bujur, aing gua, edan sia, aing mulai nyeri untuk koprak, iya cungcurungan sia, gara-gara sia, koprak, gara-gara sia, gitu cek Ki Gendeng. Aduh, awatos teuing, cobi atuh mamang, eta cungcurunganana urang cokel. Pada urang bedol pados teu nyeri. Kitu cek Jang Dharma. Sia, urang edan, urang koplok, cucuran aing rek dicokel. Sakalian we sia. Koplok cungcurang aing teh pindahkeun ku beko, ku sia kunyuk. Kituna teh panel Ki Gendeng bari nangtung deui. Rengkenek Ki Gendeng masang deui kuda-kudana. Bari kituna teh cileng Ki Gendeng luncat narajang dina jurus macan lapar. Ramo leungeunna rek ngarekep awak Jang Dharma. Tapi Jang Dharma rikat ngajauhkeun awakna dina jurus mencek mabur. Awak Jang Dharma ngajaul ka luhur, awakna bangun hampang naker. Kumaha we mencek anu keur luncat. Tonggongna siga ngajrung kunung. Kituna teh bari ngajejekeun sukuna. Maksud Jang Dharma nyaeta rek ngajejek sirah Ki Gendeng. Tapi Ki Gendeng mumul 2 kali kakeunaan ku serangan Jang Dharma. Ki Gendeng rikat ngagorentelkeun awakna dina jurus macan otel.